Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu janjian. Nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingsieunan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyirau wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Dudukeun di jalan surga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah itu dulu. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran, pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pemerintah nyana kepanjangan bohong Amerika, kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua mah hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun palesa badun kulun palesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Talu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golkar si Amerika deui bah. Atuh teman-teman teu bae ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Di cerita teh kitu bae. Di henteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidau wa mubasysyirau wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at-ta'am dahar, dua wasyarab minum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikan coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama. Kadituna ya idkhulu zakar. Bisa dulu eta ibu lulusan. Nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhulu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Idkhulu zakar tah ngabebeskeun panekol tongtrong. Cih, atuh kumaha ngomongna sia eta coba. Itu jak itu tidituna kitu tuh kitu bae. Cek urang Jawa apa iku? Ah sia. Boten ngertos ora iso orang Jawa mah. Ya wis, gue lulu dah. Apa iku cenah? Aduh, Masya Allah.
Emang orang Jawa mah pikaseureun bae. Pikaseureun bae ke carita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja, di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahalazim. 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 Gideug bae di tadi hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur atuh. Iki cenah. Opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya. Dasar teu nyakola, orang NU teh teu nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pamajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang aya teu ngaraji kos kitu tah. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, 2 nginum, artina to'am teh kadaharan. Timimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiman, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter. Teu ngeunah nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima, geus moal kebal deui. Komo, duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang? Wallahu alam. Atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturan atuh jauh. Ieu molor. Nah iyalah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu tah. Ka anak bager, ka tatangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kedua na hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Lu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam. Bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdara salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Arab, Hey Arab, turun maneh. Eta teh akan
dilarang temenang di deketan temenang di dahar ku anjeun dirubak turunlah Kangjeng Nabi Adam nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat nomor kahiji daun sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun besa tungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tangga. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul. Aduh, Masya Allah, nikmat jasa genang Lailatul Qadar baca-baca teu kudu ngaburinyai bae Lailatul Qadar mah urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburinyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar lain ku kitu bae Lailatul Qadar lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga eta Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil katarang abah ye tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam teman. Masya Allah karim tuh iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salafina yauman bilayaliha tak orang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah diberi jag-jag ku Gusti Allah dibere daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cek Gusti Allah ya aqlu aqbal hei akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cek Gusti Allah ya aqlu adil hei akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cik Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nupang mulia-mulyana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal
ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nya oposisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nya oposisi kumaha nya oposisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun akalan akalan teh geus kitu ngaran pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamal akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamal nafsu ku ari baqala lah cak Gusti Allah akbilih nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun nafsiana nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun kita bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa teh ngabageun jadi gak bageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan atuh cicing bae masyaallah sumagala laha tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu akbil ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala laha man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi lah nafsu mementak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atasana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak faqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Nah gitulah memantak urang titah puasa teh aya nafsu
guys di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae lempang dari bonteng suri geus ngalirik we ieu nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu taraweh teh daek menghadap kereknya nanti taraweh nage milihannya nanu 11 di mana oi taraweh nu 11 di mana tuh di masjid itu yuk urang ka ditu lah di mah 23 sape neangan nu 13 neangan nu 11 barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah nafsu gara-gara bonteng suri tah ya karim masyaallah. Kurang kirim Fatihah kedua kali ke Ibu Hajah Quraisy, istri Guru Sim Kuring, Ahmad kamari sabada umroh di bandara. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah salajengna kanggo almarhum Haji Syukur di Talaga nu maot Jumat kamari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala qisas baina 'abdin muslimin wa hurin dhimmin. Tawajib qisas lamun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka cuman status kafir zimmi. Dina pembunuhan nu bakal dikenakeun hukum qisas bales pati eta kudu mukafaah syarat kudu akur dina agamana. Lamun saurang abid agamana Islam abid muslim saurang deui jelema merdeka cuman kafir zimmi. Talamun aya abid maehan muslim jelema merdeka maehan jelema abid taeta henteu kudu dikenakeun hukum qisas. Eta keur carita antara abid jeung merdeka. Kuari mah kieu abid kabantu ku muslim, urin turun ku kafir. Sugan meureun aya persamaan ja abid cuman muslim, jelema merdeka cuman kafir. Mun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka kafir zimmi
apakah kenaan ku kisos la kisos baina abdin muslimin wa hurrin zimmi. Jadi keunggulan anu terjadi di salah sahiji jelema kasipatan abid ku muslim pan jadi terangkat sanajan abid boga keunggulan muslim. Taeta keunggulan muslim na Islam terhadap abid teu bisa nambalan kana kudu kisos tetep bae lantaran teu sapagodos antara abid jeung jelema merdeka maka teu kudu kakenaan kisos. Panjang dongengna ya kisos teh tapi hese dilaksanakeun moal bae beureun di urang datang ka urang pararaeh moal dilaksanakeun di hukum kisos lantaran sakumaha nuku kula dicaritakeun ku urang kasaksian bentuk nagarana lain negara Al-Qur'anul negara Belanda geus atuh teu berjalan hukum Al-Qur'an sanajan pagulituk di kursi DPR kiai nu jadi bupatina kadang-kadang mah atuh kiai gubernur ge aya sababaraha kiai tah eta tetep bae teu berjalan lantaran tetep di jerona aya Kristenan bentuk negarana demokrasi jadi hukum dipasrahkeun ka rakyat lamun cak rakyat menang mun cak rakyat ulah atuh salilana hukum teh diombang-ambing ku nafsu. Padahal mah ieu urang diciptakeun ku Allah geus mere hukum fikihna, hukum tauhidna, hukum politikna, dina fikih hukum ekonomina, budayana kabeh geus aya dina Al-Qur'an diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu make kumari ngan dimuludankeun we Kangjeng Nabi ke dirajabankeun malah Muhammadiyah mah geus ngaulah-ulah muludan jeung rajaban beuki pareum bae atuh di negara geus kajen teuing ieu mah urang pabisa-bisa bae dumadeheus ka Allah jeung tanggung jawab di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid ka dieu cek malaikat maneh ieu pan ngabunuh moho aju kok ieu teu dihukum teu dibunuh deui jieu tubungan saha cek Zaid ya kula mah siap bae andai kata dibunuh kula di sidang aju kula mere duit jaman itu beta masa bodoh malaikat teman kula mah hayang aman fid dunya wal akhirah. Wah, jak malaikat Allah ngomong sia. Pasti jedek nama ka pamarentah ketika bertentangan jeung Al-Qur'anul Karim. Sakitu bae di negara demokrasi lamun sepakat mah keun bae negara nama demokrasi rakyat batu nyieun aturan hukum di DPR supaya dijalankeun hukum kisos bisa sebenarnya mah hukum had maling potong leungeunna maling kadua kali potong leungeun kenca maling katilu kali potong sukuna maling kaopat kali potong suku kenca maling deui potong sakieu maling deui potong sakieu maling deui jeung ke kos bonteng azanna nu kos bonteng azanna bangsa DPR
MPR menteri sareweleungeunna mantang nya nambung ieu hukum undang-undang menang ti Al-Qur'anul Karim nyana nu kena ieu masa kadar supaya orang menyadari bahwa kos kitulah hukum Allah. Kumaha lamun aya bapa mehan anak nah bapa mehan anak mak mehan anak eta kudu dikisos apa henteu baheula mah loba dongengna mak ngulub anak kita ada koreng aya di asupan ya Allah di jalan baheula mangan kos kitu atuh kuari loba jasa jalan untuk mengarah ke pembunuhan aju teu meunang masalah saeutik lah ieu mah geus ulah pati di perpanjang teuing ieu mah jeung moal dilaksanakeun ieu lah asal dibaca bae geus lah teu masalah sadajan bari ngopi ge ngaji kieu mah masalah bari ngarokok cek nu di luar atuh geus kami mah eukeul teu kudu dibeja sekadar koleksi hukum urang ngajina sekadar menanggan cara bapak mehan anak taeta apa kudu kisos apa henteu atawa bapak mehan incu apa kudu kisos apa henteu cek dina aturan hukum syara wala biqatsli waladin ayalah kisos teu wajib kakenaan hukum kisos biqatsli waladin bapa nu maehan anak atawa anakna anak incu berarti wa in sapula sanajan saping asor kahandap terus maehan incu maehan buyut bau eta mah teu kudu kakenaan ku hukum kisos la yuqadul lil ibni min abihi lantaran darah daging manehna kan sebab ayana anak disababan ku ayana bapa sebab anak eta ayana disebaban ku bapa jadi bapa sebab anak disebutna musabab geus la yakunu sababan fi adamihi atuh teu kudu tabat teu kudu dikisos mantep lamun bapak mau anakna ibadah atuh ngucur bae ka bapana sebab bapak teh jadi sabab ayana anak indung maot anakna ngaji ngucur ka dieu anakna salat ya salat fardu puasa fardu tahajud kabeh ngucur bari teu ngurangan kanu jadi anak ulah disangka babagi ngucur bae gitu sebab ayana anak disababan ku ayana bapa sabab mah tak keur carita ganjaran kercarita ganjaran nikmat jasa urang masantrenkeun anak urang bisa maca Quran kabelah dituna anak urang teh magahan ngaji minimal salatnya narapi ibadahnya narapi komo datang ka istimewa mah salat teh
datang ka bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah teh. Nah, bapana ngajopak di jero kuburan, indungna ngajopak di jero kuburan. Geussan nya nama ibadah teh tak eta teh ngucur bae. Anak tahajud usolli sunat tahajud di rakaatain. Allahu akbar. Terus tiis ke jero kuburan. Masya Allah, nikmat jasa lantaran bapak teh jadi sabab ayanaan. Nah, kan ke lamun ditanya di akhirat ya, jadi sia bisa ibadah teh ite kusabab sa kusabab bapak abdi naon mentak jadi sababan baheula abah abdi totoker hasil totoker keluar abdi. Eta Masya Allah komo aja di pasantren mah waduh geus pohara jasa. Ya Allah ya Rabbi, urang mun boga anak 5 hiji di pasantren genjang naon jang deposit amal urang aing amal aing kos kieu salat aing kos kieu saja aing kos kieu cakrarasan aing maja meureun sakihayana aing mah ilmu wallahu alam lah ieu bae harapan teh ti anak ye anakna bisa ibadah atuh bapak jeung indung ngipas di jero kuburan insyaallah pan ngarobrol di alam barzah teh jeung tatanggana cak tatanggana bibi mah ku ngeunaheun teuing eta loba jasa nu ngiriman anak pesantren ai bibi pan guru amat aduh sakola bae anak lah jumeun budak rada kena korupsi. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ngeunaheun jasa urang percaya iza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salah. Shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Ya Allah nu ngucapkeun Kangjeng mah la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu. Kangjeng nu nyarita kepanjangan bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhir zaman mah hese bapana yang masantrenkeun anak nambung dianterkeun ku indung bapana can datang ka imah anak kesadi imah datang ka imah anak keur ngarokok sial-sial teh aju ditanya deh ku anak emang abah di mana heula tangkorak sial meureun mending mun teu nanya heula deui cepetan kula cenah aduh sareudang bapana sial jasa eta hese nikmat jasa lamun urang boga anak urang daek di pasantrenkeun aju betaheun di pasantren ulah waka nyaritakeun bisa ngaji heulanan eta ku niat masantrenkeun ge geus aya dina jalan Allah geus mantep jasa komo datang ka bisa baca Quran komo datang ka bisa ibadah waduh geus teu kudu salat bapana geus cukup di anak bagi kiriman Masya Allah kan hese jasa komo zaman ayeuna mah tuh geus hese nyaritakeun informasi melebihi kecepatan cahaya geus pokona mah ieu mah zaman teh pakuat-kuat bae geus ka hareupeuna mah ieu kakarak tahun 2012 wah ulah diharapkeun tahun berikutna jan berikutna beuki bagus ma min zamanin illa ba'dahu syarr geus kaditu nama meureunanan zaman incu urang mah zaman incu urang meureun di urang geus hampir cara di Hollywood
emang mana Hollywood didinya deket putat Hollywood geus baredano kesempat ikutan pokoknya mah ieu mun aki-aki datang ka zaman eta betah tah pokona Gusti cak nafsu tapi lamun urang ngukur ku iman urang inggis urang buuk kuaring geus ngarunda ping-ping geus diumbar dada geus masyaallah endeu kumaha betah masantrena budak di pasantrenkeun bapana mah hayang ai deudeulean neuleus susu nongtop teu kuat moal kuat mun lain bener-bener tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah matu ngahayukeun bae itu penting menggerak urang Allah matu pangeran nu kuku bahagia tuh ayo bae aing mah mere tanaga mere ayo sia nu penting ikhtiar sia ka mana arah tah kitunya ye lamun aya bapa ngabunuh anak teu kudu dikisos indung ngabunuh anak teu kudu dikisos lain berarti teu doraka besi disangka wah teu doraka ye lah anak nu itu mah paehan bae ku aing kesel aing aja teu doraka gan teu wajib kisos lantaran anak teh darah bapa teh mentek teu bisa diaku mun lain anak urang haram ngaku bapak ka lain bapak tuh haram sarua bae mentek ngaku turunan ka lain turunanna tuh haram namun ajam ngaku-ngaku Habib disiksa ku Gusti Allah emang kumaha gitu aya urang Pakistan okos Habib ngaku-ngaku Habib teu kudu ku urang dilaknatna ke ku Allah ge dilaknat engke ge di akhirat haram teh ngaku-ngaku nu lain bapak di aku bapak urang lain anak kiai aju urang supaya hebat ngaku-ngaku anak kiai eta ngaku kos kitu teh moal kebal ge terlaknat komo di akhirat nama komo aju nyanana ngaku kiai mah di lemburan teh aya kiai anu eta kula unayangnya oma kula eta masyaallah ih cak itu teh kuka beneran ih alhamdulillah pas jadi imam badeg dog pan kiai jadi kos kiai ngimamanana waladhdallin walalahu teh kudu kisos anak maehan bapak wala kisoso lahu teh kudu wajib kisos lamun anak maehan bapak atawa bapak maehan anak padahal kieu ieu mah maksudna Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti teu kudu kisos ka anak lamun ieu bapak maehan seseorang nu aya hubunganna jeung anak maksudna kos kitu anak teh teu meunang males pati ka bapak lamun bapak maehan hiji jiwa nu aya hubungan jeung eta anak contoh ndek aya sifat ka pamajikananan atawa geusang Ki Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti kemudian hasil perkawinan Zaid jeung Nyi Sarwiti teh boga anak Khalid dididik gede Zaid usaha maju
di limbah nyokot di itu hasil gelut di Gajah Tunggal menang ribut. Alhamdulillah jai dunia limbah mah dunia geng. Teu bisa ustad dagang limbah moal maju merekpek kajian ngomong. Merekpek ustad santri dagang limbah moal bisa kecuali kudu masang kumis. Limbah mah teu tuh waduh ulah sembarangan dagang limbah mah lantaran berhadapanana jeung besi. Kudu make tangan besi. Di mana-mana. Tah, kudu ngajawara. Lantaran atuh dagang limbah mah nu berhasil teh jawara kabeh ge. Jawara teh lamun teu nyandung eta mah lain jawara nu kos kitu mah ngaranna banci. Jawara teu nyandung teu jadi atuh jadi jawara dadahonan. Jawara teh nyandung mah teu dihargai. Pokoknya kurang wibawa we lamun jawara teh nyandung. Ya, tadi nama rada bagus imah tangga teh lantaran jawara otomatis bebeja ka pamajikanna. Biasa meme kawin teh muarah bae heula. Brak break brok bae. Cak pamajikanna kunaon isi salaki terpuguh-puguh marah. Baru ngomong. Aduh. Getel-getel pamajikanna isi kakak kunaon. Ah, sudah. Aya urusan batur bae. Saminggu dirasakan aku pemajikan pan salaki marah bae. Gas. Pokona ieu mah kuku magir kawin deui. Oh, eta. Kalau embung mah dicandung mah balik sia. Geus pokona mah hese bae jeung jelema jawara mah. Lamun encan balik deui nyana ka jalan aslina atuh kitu bae jawara. Di kantong nu biasana duit kartu remi, gaple, domino, kartu kasino, Indro, Dono. Lebur lagi semuanya, bangsa main-main kasino gitu, istilahnya nyawa na koprok, pemainan zaman Siti Nurbaya. Emang kiai jago, nyawa ngaran doang sarua. Kesimpulan mah iki Zaid nu ngajawara teh gas kawin deui jeung urang Karawang. Menang 5 bulan kawin deui jeung Subang. Oh aduh, mantep biasa. Pokokna mah pamajikan anu kolot nu tatadina aya 80 timbanganna kuari barang dicandung 35. Masya Allah, tulang kadeulean tulang. Diangkat ku cinggir kaangkat. Kuru ieu kolot, kuru lantaran tetep nu kolot muarah bae. Keur baheula mah babanda teh keur susah panjang aing geus sugih kunaon jeung batur. Teh ngomong kitu dah, bikang mah teh bikang. Cewek teh kos kitu teh cewek teh. Cek urang Jakarta mah cewek, ai cek urang Rawakidan mah ewe. Lalikat gade-gade. Dia jeung saka dia. Itu jeung ewe gula cenah. Geus tenang we cenah ngomong kos itu teh tenang we bahasanya mah. Urang anu ngadeng yang murid 10. Ai keur susah jeung kula terus itu naon ngaranna berjuang jeung kula barang kuari geus rada bener kunaon jeung batur eta kos kitu awewe mah padahal mah jasa laki moal ka mana harta jatuh aya hakna tetep bae kitu bae tetep sanajan digilir adil jujur ge ngan deres doang ai jujur mah ngan ieu bajawara mah tuh teu jujur biasa dino ngorang mau 15 poe dino kolot mangan nyeuseut doang seuseuh dah sare geus tilok kantun geus kos kitu bae teh
mah Jawara Lampung. Tah kulantaran ngomong bae. Asal datang salaki ngomong, asal datang jeung cambedut, asal wah geus berang-bereng borong kesel Ki Jahit teh sial beureun. Teu nyahoeun aing Jawara meureun. Lah, beresan bae ku aing. Dibunuh Sarwiti teh. Yang tenang hirup aing. Guys, bunuh beres. Jadi aing mantep. Ngajawara ngeunaheun aing. Mabok aya di aing, ngabunuh aya di aing. Senang geus pokona. Kanaraka ge meujeun aing mah. Kita tetara ranggu. Datang anak kadinya mana ngajopak. Wah. Iya. Pembunuhan. Padahal di deuleu peso bapak. Iya mah peso bapak. Geus kajahoan kasimpulan nama bapak ngabunuh pamajikanana. Pan eta teh anak ta anak aya apakah menang males pati ka bapak kusbab bapak ieu ngabunuh pamajikan. Pan ari bapak mah ka pamajikan deung-deungeun katalian sote ku akad nikah tapi pan ai anak mah tajeng emak darah daging jeung bapak darah daging. Tak kuari pamajikan anak teh bapak teh ngabunuh pamajikan kuari anak tak anak menang tak henteu tak kuari ngadakwa males pati ka bapak teu beunang darah daging teu mah sidang hukum mah hukum ngan ulah dikisos engke teh mah kudu bayar diat jiwa ai dibunuh mah ulah tetep bayar 100 onta ngan teu kudu dikisos. Ilah wala biqatsli waladin walalahu. Jadi teu kudu dikisos teu aya kawenangan untuk malas pati ka anak nu bapakna ngabunuh pamajikanana. Tetep bayar diat membayar baik. Masya Allah. Atawa ngabunuh pamajikan anakna Khalid anak Zaid hasil perkawinan Zaid jeung Sarwiti kuari ki Khalid geus nikah deui jeung Hindun urang Cikupa tak eta kuari nyindun teh lantaran ngabatan bae ka Ki Zaid tak eta dibunuh ku Ki Zaid berarti Ki Zaid ngabunuh minantu nah ieu incu ye aya anak ye anakna anak berarti incu besi pajar lain darah daging kede eta teh tasal sosial silahna aya bapakna boga anak anakna boga anak deui tetep bae mun eueuh bapana pan bapak kolot walina anak itu ketika ieu bapak kolot ngabunuh minantu anakna tabab incuna teh teu meunang males pati anak teu meunang males pati kitu keneh incu teu meunang males pati kanu jadi bapak kolot lantaran darah daging lamun maehan indung mah langsung lamun maehan bapak mata tetep bae kudu dikisos ieu mah tadi teh maehan anak teu meunang ngisos maehan pamajikan anak teu meunang ngisos berarti lamun maehan anak incu teu meunang ngisos mun maehan pamajikan anak teu meunang ngisos kuari mah dibalik kuari mah anak maehan bapak waduh geus ararang geus sabenerna mah ye ceritaan agama al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama beres kuarima Zaid kawin jeung Sarwiti boga anak embung
di ngaranan ku ngaran Islam lantaran nyana loba bergaul. Lamun di ngaranan ku ngaran Abdullah gengsi. Lamun anak di ngaranan ku Abdurrahim gengsi. Anak di ngaranan ku ngaran ulama Nawawi, Ghazali, Hasanuddin gengsi. Satu ieu ngaranna anak nu kahiji ngaranna Alexander. Ngaran orang kulon dipake ku jana. Lahir deui nu kadua. Di ngaranan Jeffrey. Yes. Jadi rada keren ngaran teh. Mun aya deui katilu geus rencana Beveri. Jurusan Lampung. Aduh Gusti ya Allah. Kuari ieu boga anak teh lain dipasantrenkeun ti mimiti ngaran ge geus dek digaulkeun ka tengah ka dunia itu. Katingali tina ngaranna gengsieun mun di ngaranan Muhammad Abdullah gengsieun mun di ngaranan Muhammad Abdurrahim gengsieun mun di ngaranan Nawawi gengsieun mun di ngaranan Ghazali gengsieun mun di ngaranan Syarif gengsieun mun di ngaranan kitu Hasanuddin Yusuf dan lain sebagainya. Nyana make ngaran-ngaran anu ngetren di barat. Waduh. Boga anak saya ngaranna ieu Romenig. Aduh kuari udah izin nggak dengan. Ada apa Mbak? Ini anak saya sakit. Siapa namanya? Maradona. Kumamun teh hebat main bola na si budak. Ngaranna Maradona. Ku resep-resepna bari ka Maradona. Dipake ngaran, bari bakaran itu cenah teh. Masyaallah karim. Loba tadi Indonesia mah tuturut munding nu kitu ngaranna teh. Geus teh nyaho kalerki dulu anu penting mah milu top. Anu ngaranan hebat ti saya Muammar Gaddafi. Asana katembak sia ieu mah. Tapi bagus sih ke pejuang-pejuang gitu. Iya ngaranna padu bae Gusti Allah nu agung. Padahal di akhirat ya bakal digerokeun pan ngaran-ngaran hiji-hiji indah teh nu panggeulana digerokeun ngaran Allah maka Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Tetep bakal tiheula jasa Abdul Razak, Abdul Latif. Heula tah mah pokona ngaran Allah anu make Abdul heula-heulakeun. Ayo tiheula ka dieu. Ditimbang eta mah ai ka neraka jeung ka surga mah pokona tiheula we heulana. Heula. Atuh artinya ka surga aja tiheula ka neraka ge atuh tiheula sarua. Daripada nangtung wae kesel. Itu. Karat nomor kadua nu tapaul ngaran-ngaran anu nutur-nuturkeun ngaran nabi, ngaran wali, ngaran ulama. Heulakeun maksud saya ngaran saya Yusuf, Daud, Sulaiman, Syarif, Hidayatullah, terus ngaran-ngaran wali Hasanuddin terus ngaran-ngaran ulama Syafi'i, Rafi'i, Ibnu Hajar Qabe nuturkeun dan Nawawi, Romli diheula-heulakeun. Beres. Pang pandai-pandaina Dedi. Pandai teh guys. Dudi, Dadi, Dodi. Ya Allah karim ngaran dua sembaragan ya. Nu bagus ayu samiyahu bismil hasan. Min haqqil walad 'alal walid salasatu asya, hak anak nu kudu componan ku indung bapana tilu. Hiji ayyu'allimahul Qur'an idza mayyaza. Urukan Al-Qur'an di mana geus pinter jaekeun nyaon alif bata. Wa ayyusammiyahu bismin hasanin
ngaran make ngaran nu bagus cak agama. Katilu wa ayyuzawijahu kawinkeun di mananya geus balik geus sayang aman geus teh kulantaran ieu tingaran geus sieup aju di pagahan silat ku bapana deui di pagahan silat ye silat ye karate ya sia kuari mah kuari ye non Cimande ya, us kabeh bangsa Cikaret Cikalong wah geus kabeh. Sedang coba tonjok abah. Tonjok. Terus ditonjok deui. Ya tuh kai ari tren mah tuh geus kitu ngaran ge tren atuh silih tonjok atuh lamun asa-asa mah moal beres. Kabelah dieuna boga kahayang si Alek teh hayang meuli motor duit kurang tetep bah mio bah mahal mio mah PGR bae murah henteu mio bae bah pokona mah embung mahal cak bapana mio mah kudu 14 juta tah 15 juta ke nungguan atut mere bae tah kabelah dieuna tetep bae teh dibelikeun geus kieu bae peureup ieu nang magahan abah panggil jadi kamanakeun ieu peureup ieu sia ku aing ya alhasil galungan lah nyana jeung bapa katikem lantaran bapa mah hebat gadopan tanaga geus eueuh tadaga geus eueuh tuh sebenarnya teh kudu geuleuh jeung bapa mah ajak balap lompat bengek pae di jalan ketikem het kulu di dia mio bah ayo mio het awas si mio cak bapana moal ceger mio aduh abah mah lain ku peureup sia bau kelek abah mah pae aduh Gusti Allah nu agung bae kisae pae goletak cek si Alek sakitu ku peureup kencan bangga eta abah pae teh bangga sakitu ku peureup kencan can ku ieu ajur ku ieu ya selamat tinggal ayah tolol jasa nah ieu si Alek gak bunuh bapak ya dah dianggeskeun deui emak ge ku aing geus abi aing tenang deuk bebelian naon ge harta berarti nu aing ieu mah dianggeskeun wae deui bapak dibunuh emak dibunuh anak ngabunuh indung bapak tah kakenaan ku kisos teh ai tadi mah bapak ngabunuh anak teu kudu dikisos sebab bapak menjadi sebab aya anak kuari mah musabab anak ngabunuh bapak anak ngabunuh emak ieu mah kisos wa yuqtalu biwalidayhi kisos anak biadab nu kos kieu ngabunuh bapak ngabunuh emak kurang ngajar sia kurang ngajar ieu gina ngajar bapak ulah loba omong sia hakim ku aing sia geus kitu jelema di zaman akhir tah kesimpulanna mah lamun anak ngabunuh bapak anak ngabunuh emak nah ieu mah tetep kakenaan ku hukum qisas na'udzubillah min zalik wa min zalik teu baragus kabeh berkelanjutan ke di Rabbul Jalil dipayunin Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala persidangan hisab ngaranna berbagai permasalahan nu teu selesai di dunia antara salaki jeung pamajikan baheulana kurang napakah baheulana kurang gilir baheulana kurang adil diselesaikan ke di Rabbul Jalil insyaallah
mah tenang-tenang bae Bapak teh geunah bae kanu ngora sakadaekna nu kolot badi api lainkeun ku ari mah ngeunaheun bae lelumpangan jeung nu ngora nu kolot bateu dilingseuh eta teh manusia eta teh jelema ngabogaan hak anu kudu dicumponan jujur di ditu 2 peting di dieu 2 peting mun di ditu sapeting di dieu sapeting adapun sosonoan lain masalah tam atuh ai teu kuat mah sanajan kumaha ge cek nu kolot teh ka meureun enggeus di ditu atuh sanajan enggeus sajan encan ge matem kamari teh mah rahasia kakak pan dia malam ieu jeung kula mah tiis amat atuh saki ayana cek cenah atuh los ku sia opelan tah saki ieu kumaha atuh itu dikabarakeun deui obatan atuh ka beak jajamu beakna naon atuh emang sakieu ayana atuh giliran ka kula bekos kieu aya ka ditu matun teh atuh tanyakeun we ka nu ngora ka ditu sok ese-ese pokona aing mah wayah aya wayah gilir mah gilir bae ngan adapun kos kitu na matun teu da batu teh bisa dipaksakeun tuh kos kitu mah jahar ge jaikeun embung-embung bae kok mun kos kitu cak budak nu kos kitu teh naon eta lah pokona mah aduh tah ieu teh can selesai di dunia nu kolot teh menta ka jujur atuh ka adil atuh tapi tetep bae nyana teh lobaan ka nu ngora datang ka parae can selesai teh urusan diselesaikeun di Rabbul Jalil ini cukup jang ka neraka ku sakitu bae alhamdulillahirabbil napaka teh cumpon diselesaikeun di Rabbul Jalil iyalah hukum salaki jeung pamajikan hukum anak jeung bapak bapak jeung anak dulur jeung dulur babagi teu beres dikekeuweuk bae geus kudu panggodena pangkolotna teu daya teu upaya adi-adina KPG minta diselesaikan ka kiai bong nyanana minta diselesaikan ka hakim bong nyanana nah ieu can selesai di dunia atau selesai di dunia kemudian naon gitu hasil daripada persidangan ngan di dunia mah nu bener kadang disalahkeun nu salah kadang dibenerkeun can selesai teh diselesaikan ke di Rabbul Jalil tuh atuh lila nyidang hiji bege nyidang hiji bege lila makaning sabaraha triliun manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam urang kabeh narangtung be panon poengan sadeupa bayangkeun nyidang hiji bege sedengkeun pandi ditu mah teu bisa disogok malaikat mah teu bisa disogok ubah kabeuki pan malaikat mah disogok ku duit teu beuki aing mah sogok ku sapatu egel teu hayang aing jeung nya naonan sapatu tilok pake sapatu cak malaikat aing mah disogok ku naon deui embung jabatan teu hayang aing mah tah teu boga kahayang teu bisa disogok hakim jeung pengacara kuari mah lantaran gedean nyana kahayangna atuh babari nyogokna teh disok hiji-hiji hasibu qabla an tuhasabu nu mantak ke cobalah perhitungkeun meme engke di akhirat urang bakal hiji-hiji nu mantak lamun urang maot geus teu boga jang hisabeun pang nikmat-nikmatna kadarieuna kadarieu itu sawah nu itu jang sia nu itu jang sia tak kadina nu itu geus babaginya kontrakan nu itu jang sia gitu aya abah mah geus hayang boga naon jadi abah meme maot geus ulah hayang aya teu boga naon abah abeh ngeunah geus abah mah kuari geus teu boga naon nya ieu imah ge ieu lain nu abah jang nu bungsu geus abah mah teu boga naon nya saksian ku sia kita sia atuh deuk mere bae ka aing dahar atuh geus alhamdulillah teu mere bae atuh mah nya sia aing abah sia atuh ku sia bae mah geus pokona mah aing mah deuk ka Allah bae lah pokona mah geus tah abah geus meuli tasbih tah loba tah mun loba amat tah jualan sak anakna juga teh deuk tasbih abah tah abah nangis ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah ngaji bengis
silaturahmi baik kaduduluran aya waktu jeung teu ngaganggu ibadah lah geus kolot ieu geus teu milu-milu abring-abringan itu cara keur pilkada sabodoh urusan si aing mah geus teu hayang pilkada-pilkadaan kolot aing mah lah itu da pilgub los teureui ku sia pilgub ka ditu itu pilpres sabodoh aing mah pil kabeh bae geus aing mah geus steril aya otak aing mah geus ka Allah keun bae lantaran aing nangieun Allah diurus ku Allah kebarik bakal ka Allah aya awak aing nama merendahan dikaleuweungkeun tapi pan roh aing mah menghadap ka Gusti Allah geus aing nek dibersihkeun bae eta ke situ begitu datang malakal maut Assalamualaikum Waalaikumsalam saya malakal maut dek naon dek nyambut nyawa keur ditungguan wah cakalikat parah mati itu ngobrol lah daun kegerahan cek teh kudu ngobrol lain pan ieu cek malaikat bungaheun amat atuh rek naon deui sawah geus dibikeunaan kontrakan geus dibikeunaan imak ge jang nu bungsu kula mah geus sayang ka Allah bae cepat lalaunan di cek malakal maut teh mah hayang keur sujud apa hayang keur nangkarak apa hayang keur kumaha ditanya heula ku malaikat lah angel teuing kuari bae kuari coba teh angel teuing gituan mah sayang kapanggih jasa jeung Allah masya Allah gitulah Assalamualaikum Waalaikumsalam saya malakal maut dek naon nyambut nyawa masuk macam-macam nyawa segala cek malakal maut atuh kula mah tugas kula keheula ih kredit cenah geus cek malakal maut teh jauh geus ageus teh urusan sih engke kan kabawa ka akhirat ya tuh geus waktu udah sih engke heula itu sawacan beres itu urusan-urusan aja teu bisa cek malakal maut kamari urut pilgub teh aya sesa-sesa can beres wais teu bisa deuk kuari bae cek malakal maut henteu ke kula deuk salat waktu deuk kuari bae eta deuk kumaha coba masya Allah lulupatan mal bisa tah etan hese gengke loba kaberat ingat ke sawah ingat ke tanah ingat ke perumahan ingat ke toko ingat ke pemajikan loba ka ingat heseun malaikat teas ting cek malaikat sekaligus geuna sana cawanap ieu itu sekaligus berat jasa cabut dedetkeun deui cabut sia doa penting na'udzubillah min ya Gusti iyalah nu mantak urang titah udang penting tahajud urang cicing geumentes tahajud para kiai para ustad santri teh cicing teh lainna naon mikiran mun pae aing isuka ya malah geus mujurna tah henteu tah pikiran teh kitu coba pejabat udang penting tahajud Gusti itu mudah-mudahan dihasilkeun bae tuh Gusti tuh lah jabatan abdi mudah-mudahan naik itu bisnis abdi di ba'da tahajud teh beda renunganana ai kiai mah teh emang teu boga perusahaan teu boga berpolitik henteu berekonomi henteu ngan ka Allah bae mun kuari maot atawa isuk maot Gusti nyangakeun sadaya-daya da ayu maot mah iraha ge aya di Gusti ngan nu penting mah abdi mah dihampura dosa bae minimal kos kitu renungan tapi coba lamun pejabat pengusaha SBY tahajud mah tahajud mudah-mudahan tidak demo lagi Gusti berat saya ini sebetulnya tapi pengen jadi presiden lagi sebetulnya saya akan berusaha untuk meminta tanda tangan tahajud saya ini mudah-mudahan terdengar olehmu tangkorak sia cak Allah beda renungan anak aya nu Allahu Akbar tahajud salam beres renungnya Gusti majikan gagarak hiji sedengkeun abdi sedeng sakieu mah hayang dua bari disalametkeun we nu kolot ulah marah bae Gusti beda renunganana nu ngawarung gitu kene Assalamualaikum Gusti
abdi ngawarung geus aya meureun 5 tahun mah tapi ieu nombokan modal. Tinggal buruan dong nu can kajual ya Gusti. Renunganna beda, dunia, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ustad jeung kiai mah beda ngarenungna. Gusti. Jadi mah berpolitik teh paling ge ka bawa doang, abdi mah jadi tim sukses ge aya mioan. Ayo mioan mantutu sia teh kunaon atuh ya malum lah hirup karena Gusti bervariasi. Sak pagara atuh make jeung ditarima miopan teh macan pugu halal na. Ya memang sih jan pugu aya halal mah ngan ieu butuh jasa nganterkeun budak sakola segala ngariung teh lah Gusti hampura bae eta mah. Jadi hampura bae tapi kana raka bae sakedeungnya. Eta renungan teh kos gitu ya, belah dia mah bahasa teh renungan belah itu nama tafakkur saatin tafakkur sasaah sajam leuwih utama leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun ngarenung masya Allah karim hari wali mah ngarenung teh mah teu salat wali Allahu Akbar. Beres salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beres. Gusti. Ieu pan salat abdi teh bakal dibentukeun ke di akhirat teh. Mun dibentukeun jadi hewan salat model kos kitu. Tah ieu nu sia tah salat. Mun eueuh huluan. Mun eueuh buntutan. Mun eueuh sukuah engke jaga tah salat sia. Cerita wali masa geru Gusti asana tadi rokaat ka hiji teu khusyuk abdi inget ka urusan dunia wali mata langsung salat deui Allahu Akbar ulah turutan ku urang nya nama eta teh ada salat nu tadi lantaran eta tarokaat awal teh khusyuk urang mah lamun diingadahan atuh iadahna kudu diingadahan deui nu iadah eta kudu diingadahan deui atuh atuh teh husu-husu pan urang mah atuh rakaat boro-boro rakaat ka hiji ka dua ka tilu atuh ti mimiti setar bae Allahu Akbar barang diangsongkeun teh tah salat sia cek malaikat teh eta ya aman teh Allah itu teh bangke teh mah teh mah kos ieu ceulian huluan teh kos kieu mentek ieu mah jadi siksaeun sia salat ge wala tadrib bi awjuhana ya ilahal alamin. Nah, eta renungan wali mah teu salat ngarenung salat aing kos kitu amat cek kira teh beres teh salat teh perbaiki deui urang mah diperbaiki deui atuh deui kumaha diusukeun coba ieu lah salat ieu diusukeun sholli fardhu Allahu akbar alhamdulillah subhanallah tadi nu lewat si mbak je encan mayar ngana bulan kemari nunggak ieu can mayar keneh bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin anu dijuru si emas aduh teh budak deui sok kabur-kaburan bae ya wa ilmaghdubi alaihim waladdallin nu di imah jasa deui diaturna duit kontrakan sok aing nyekel bae kita tanyakeun bae deuk kiraha usula direnungkeun ku urang aing salat kos kitu amat iadah atuh bakal kitu deui bae kos kitu deui bae iadah mantak cek Siti Rubayatul Adawiyah istighfaruka yahtaju ilal istighfar mana mah istighfar teh kudu diistighfaran ja istighfar ge dosa sarua teh dosa salat sia mah tuh kudu disolatan deui ada lantaran salat sia mah doraka tah mah engke salat deui atuh kudu salat deui tah mah ada ja doraka beuh lamun ngandelkeun ka bisa urang beramal salat model kos kitu asana isin di akhirat kudu kumaha tuh nu mantak kudu berjamaah ngahiji jeung nu bisa salat tah
eta tak urang berjamaah teh itu aya kiaian bisaan nya nama salat nah kadinya urang salat berjamaah tak eta teh engke bakal dihijikeun tah salat eta nu berjamaah jeung nu bagus bener geus eta jorek ngan ngahiji jeung nu bagus dibaguskeun bae bonteng bakukul jeung bakukul deui wae dihijikeun sakarung bakukul kabeh engke di dituna ge bleng 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 teu laku geus kasampahkeun tapi bonteng nu pilihan mah masyaallah nyekal da geus aku bahan dog beubeureuh aya bae karyawanana anu mat embat sia rusak bonteng aing barangan bae sia can jadi duit pan ieu lalauna ditambah barang anu bakukul slot bro barang datang ka dieu ini masih setengah harga wah geus buat engko aja udah bakukul ieu tah mah geus kitu mah jadi salat urang dihijikeun jeung nu bagus mantap ge aya dua musola nu hiji berjamaah 3 baris ieu ge 3 baris ngan nu ieu mah aya kiaian bisaan salatna utamaan ka dieu sanajan sarua 3 baris kuari mah nu ieu lobaan berjamaah musola ieu mah saeutik kanu lobaan musola ieu mah saeutik nu ieu mah lobaan ngan nu saeutik mah aya kiaian anu bisa khusuk mandingan kanu bisa khusuk coba eta lawan ike di akhirat dihiji-hijikeun sidang ieu salat salat abdi jore amat ieu cek malaikat salat iyalah cuma dihitung-hitung ieu mah berjamaah jadi masjid jeung kiai saksi kiai na bener eta geus hijikeun bae geus ka ditu mantep jasa eta berjamaah teh lain lalaga masyaallah walau tada